Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang nang deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-23. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-23 dinten ayeuna. Yuk mangga. Si Aep codet nu diuk sambung halageday nyarane karena bilik bari jeung nyot bako manehna neuteub seukut kadua semana nu daratang ti paguron Batrawali. Sanggeus niupkeun haseub bako molena tok si Aep codet teh ngamimitian nanya kadua semah anu diuk sarila di hareupeuna. Ngade teu selain doan teh mun dewek daek ngangkalak nu ngaranna Sitapak tuluy daek gabung jeung paguron Batawali dewek rek dibere emas saperti kitu. Ceuk si Aep codet bari ditungtungan ku manehna teh ngaregot si kopi hideungna nu tadi acan kauyup ku manehna. Ngadenge si Aep codet nanya kaos kitu keuat eta mah si Simut Santok ngamimitian Mbak bari saacana mainna teh mareuman heula lintingan bako anu tadi tas beak dikenyot ku manehna. Ya, mohon kitu pisan Kang Aep. So dunungan abdi-duan ge. Nyaritana teh kitu. Malihan mah simkuring duan ge tos ningali eta emas nu saperti teh. Da sanes bohong-bohong ieu mah. Ceuk si Simut Santok bari jeung nempokeun isyarat dua ramona kana ceuli manehna bari beungeutna serius meh teu kapanggih wadulna. Ngadenge nu jadi adi sapagurona ngomong koas kitu si babak lage milu oge manehna milu mairan nyarita. Sumohon Kang Aep eta laras pisan. Teu aya nu disumput-sumput di simkuring doaan. Ngeunaan eta mas teh. Eta mas nu saperti teh da beneran tos nyampak Kang Aep. Teu ieu mah sanes bohong sanes hoak Kang Aep lah. Ceuk si babak lege milu nyarita kaos kitu oge. Ngadenge si babak lege ngomong kaos kitu si Aep codet ngagagak seuri. Kusabab kubunga papadana atuh nu salila ieu ayeuna nu salila ieu manehna hirup tunggara balangsak tungtungna bakal meunang pirejeki nu gede ka diri manehna. Sanggeus seuri kitu tuluy si Aep codet teh pok ngomong deui ka dua semahna. Nah, geus atuh kitu mah. Rek iraha ya urang maruruh nu ngaranna Sitapak teh. Rek ka paguron Batrawali heula atawa kumaha? Ceuk si Aep codet bari rada kerung sanajan hatena bunga. Nya eta mah teu langkung Kang Aep codet we. Tapi da numutkeun ide simkuring doan mah mending mah Kang Aep teh dongkap heula ka paguron heula, paguron Batrawali. Pendak heula sareng donongan simkuring doan anu katelah Ki Batrawali Kang Aep. Badami heula lah sareng Ki Batrawali tah tas mogokeun kumaha-kumahana kakara urang yang nu ngaranna Sitapak teh. Kitu Kang Aep. Ceuk si babak lege nembaan kaos kitu. Ide tina sirahna teh. Ngadenge tembalan kitu ti si babak lege. Si Aep codet unggut-unggutan maehna teh. Kerung tapi diwirna mah mesem. Dibarengan ku nampo heula kana cempor anu minyakna tereh beak. Pok si Aep codet teh ngomong deui. Nanya kaduaan semahna.
jadi kumaha ayeuna rek ayeuna wae urang arinit ka paguron Batrawali paguron Silaing Duaan atawa yalah ya hadeuna cing kumaha tek aji babak lege oge aji Simut Santok ya kumaha hadeuna ya cek Aep Codet main teh nanya kaos gitu. Nah, saya nama ulah ayeuna tuh Kang Aep. Tingali da megana ge hideung. Bisi kabar hujan. Mending mah hade mah isukan Kang Aep lah. Ulah ayeuna da aduh bisi kahujanan di jalan mah dah. Tariri satu lah. Gete asup angin aduh. Setengah reunah atuh kana awakna ge Kang Aep. Cek si Simut Santok nembak anak kawas gitu. Laras pisan eta. Saur aji Simut Santok gitu pisan. Laras eta teh. Kang Aep. Lah pami ayeuna mah bisi kabojeng kabagat ku hujan di jalan lagi. Nah, bari jeung tere magrib atuh. Kang Aep lah. Mending ayeuna mah tuh di dieu we heula. Kewe enjing wae gitu. Kang Aep. Saya nama ai esuk-esuk mapan jarang hujan. Rata-rata lagi jarang hujan. Amun esuk-esuk keneh mah gitu Kang Aep. Cek si babak lagi main lagi. Milu ngadukung kana naon anu geus ditembakeun ku si Simut Santok. Si Aep Codet tunggu-tunggutan deui maena teh. Satuju. Bayi leungeun duanana ngagereleng bakona deui. Muih. Rek ngenyot deui. Bari kituna teh si Aep Codet teh. Pok ngomong deui. Ka duanana semahna. Nah, bener atuh aya kitu mah. Hade. Kadang kangaranan geus asup angin mah lah. Sok mangeun nah atuh da. Geus ayeuna mah lah. Mending kana urang ngawado ka mana we lah. Ngobrol ke naon we lah. Mangpang-mangpong Silaing Duaan keur di dieu. Ya, tah. Tong asa-asa atuh lah. Ngabarako teh je loba keneh. Cek Aep Codet bari ngasong-ngasongkeun. Bako anu katempo masih keneh loba keneh. Sanajan eta bako teh nu meulieuna mah lain manehna. Nu meulieuna si Simut Santok. Ya, mohon Kang Aep lah. Ana mah ngabako lah. Ya gitu Kang Babak. Cek si Simut Santok main teh bari ngaliuk nyarenge ka si babak lagi. Ada satu ye. Mampang-mampang di dieu lah. Sugan we aya panoja desa di dieu anu nyantok. Antuk nama nu tiluan teh ngarobrolna teh ngalor ngidul. Geus teu kana tema naon anu geus diucapkeun tadi ti mimiti. Cak urang tunah heula ngeunaan. Tilu jalma anu isukan erek dararatang ka paguron Batrawali. Kocapkeun ayeuna di paguron Batrawali kasampak aki Batrawali gegeduk paguron Batrawali nu sanajan umurna geus aya leuwih ti 80 tahun tapi miboga dedegan nu masih keneh kawas nu umur 50 tahunan. Kumisna baplang kulit hideung tur miboga sorot panon nu ngagedur hurung kawas obor. Pangpang nama lamun manehna keur aya bijil ka ambek ka anak buahna. Kukituna matak loba nu sarieun jeung loba oge nu jadi patalukan akibat Batrawali nu diparuhkeun ku manehna.
bari teu saeutik nu jadi anak buahna kusabab manehna miboga ilmu kalangkang nyawa nu matak manehna bisa ngadekeun paguron kumpulan jalma jahat paguron Batrawali. Aki Batrawali diuk dina kursi kamemeutna kursi nu dilapis ku emas. Dihareupeun katuhuna kasampak anak buahna Aki Batrawali nu katelah Aki Balincong. Aki-aki jahat rada bongkok patalukan Aki Batrawali nu kamamanana sok bari mamawa Balincong. Sedengkeun aya oge di sisieun Aki Balincong teh aya awewe tengah tuwuh jawara awewe nu sarua teu eleh jahat ti Aki Balincong nu dina beheungna loba lentah ngadaraplok ngenyotan getihna. Eta awewe teh kangaranan Nyai Lentah. Jeung aya oge saurang deui anak buah Aki Batrawali nu dina ilmu silatna saharanapeun Aki Balincong jeung Nyai Lentah. Boga pangawakan busekel, huluna botak, tur miboga ilmu hulu batu nu katelah si bogel. Aki Batrawali nu keur diuk bari leungeun katuhuna nunjer gadona tur diuk tumpang suku bari mencrong kasih bogel pok Aki Batrawali teh ngomong ngamimitian nanya kasih bogel. Jadi kumaha ngeunaan si jago ti kulon teh nu ngaranan si Aep Codet teh gel daekeun teu ka dieu ceuk Aki Batrawali ngamimitian nyarita. Si bogel nu ditanya kawas kitu pok manehna teh nembal. Coboon juragan cenah mah kesaeun bade ka dieu tepang sareng juragan cenah da moal lami deui da. Ceuk si bogel nembangna teh kitu saeutik tapi jentre jelas lugas teu make iklan. Ngadenge si bogel ngomong kawas kitu Aki Batrawali mesem bari muntir-muntir kumisna nu geus kawas bulu kelek bari pok nanya deui ka si bogel. Rek jelas nah siap Codet rek ka dieuna. Tah ai si babak lagi jeung si Cemot Santok kadarieuna oge rek jelaya. Ceuk Aki Batrawali bari ngaletak pahpir lintingan bako nu tas digere lengkeun. Si bogel nembal ditanya kawas gitu bari rada sawak mehna teh. Da kusabab sorot panon Aki Batrawali ngakedor hurung. Ai si bogel boga rasa sieun pisan ka Aki Batrawali pok mainna teh nembal sanajan ngadeg-deg oge. Enjing saona ge saur si babak lagi oge si Cemot Santok oge da saur nama pameng pamidin ten ayeuna mah oyong balanja ajuk cimoh heula cenah. Ceuk si bogel nembana kawas kitu saluyu ceuk naon anu dibejakeun ti lege jeung si Cemot. Ngadenge si bogel nembana kawas kitu kanu jadi dununganana oge Aki Balincong nu tadi ukur diuk ngadedengekeun dunungana jeung anu sanapeuna ngomong kos kitu milu mairan ngomong. Hade atuh lamun eta zaman nu alana si Codet teh lamun banyak isuk rek datang ka dieu teh. Jadi moal lila-lila deui ulang teh bakal bisa nangkalak nu ngaranna si Tapak. Cek Aki Balincong bari ditungtungan ku nyerengeh ngomong kaos kitu nate. Nyai Lentah oge mung eleh kesempatan mung kaleungiteun nu tadi saukur di wedak pok sarua milu nyarita milu nimbrung kanu naon anu keur diobrolkeun ku nu aya di jero
paguron Batrawali. Ngenaan isukan kadar ieu teh si laing teh teu ngawadol kan oge selain tos apa meureun lamun di dieu diwadolan cek Nyai Lentah milu nyaritana kawas kitu da maklum meureun cikana teh baheulana dinyerikeun ku lalaki mata kawas kitu sote sebogel nu sowak ngadenge Nyai Lentah ngomongna kawas kitu pok manehna nembak ka si Nyai Lentah. Ampun paralun teuing atuh Nyai. Lamun kudu ngawadolan ka Nyai mah. Sim kuring siap diparegatkeun nyawa lamun dohong mah tuh Nyai. Cek si bogel nembak kawas kitu bari aya rasa kacampur saeutikna mah keuga oge. Kanu ngaranna Nyai Lentah. Aku sabab manehna teh ngomong teu waduh si bogel teh teu ditambahan teu dikurangan naon anu geus ditepikeun ti si Mesanto oge babak rege eta nu ditepikeun ku manehna utamana mah kadununganna Aki Batrawali. Hade atuh Jang ai kitu mah berarti isukan teh rek kadara rieu nya nu ngaranna si Aep Codet teh. Karunya teuing bakal diwadulan pas ka dieu nage. Si Codet teh. Cek Nyai Lentah bari seuri kituna teh bari nuluykeun deui di wedakna. Aki Batrawali ngadenge Nyai Lentah ngomong kawas kitu pok manehna teh ngomong Aki Batrawali teh ka Nyai Lentah. Kade si lain Nyai, namun isukan geus datang. Si babak lege, si Mesanto oge, si Aep Codet. Pokona si lain ulah kaleupasan cah ngomong kawas kitu. Tong bikeun kanyahoan. Kudu ngaranna si Aep Codet. Keun, namun nanyakeun ngeunaan emas anu geus dijanjikeun. Kakara urang peruhkeun tah nu ngaranna si Aep Codet teh. Ayeuna mah atulah waktosna Saep Nyai. Pemirsa cag urang tuna heula ngeunaan Jaka Suhanta episode ka-23 dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring dina dongeng Jaka Suhanta anu salajengna. Hapunten pisan satacana hapunten pisan pami sim kuring seueur pisan kalepatan nyarios. Maklum sim kuring mah matiran pamirsa. Yah hatur nuhun ka sagala sadaya subscriber anu tos satia manco ngadangukeun dongeng di channel Dongeng Mang Oleh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.